Abah mah teu gaduh lele di balong ge. Ayana ge lauk urame sadaya. Mun teh ngarasa mah pasti diwalarnaon ayana wan. Ceuk Bah Eman para mitra jelasna nembalan ka Mang Wawan nu naroskeun ka manehna perkawis lauk lele. Saha deui nya Bah nu gaduh lele di dieu? Taros Mang Wawan. Saking kudirina lain bagja menangkeun eta lauk nu mawi ngarasa bahaya mun sakintena memang sami jeung dugaanana para mitra. Sahana nu gaduh teh nu mawi rasa daya balong di lembur gorowong mah ayeuna mah teu aya nu ngipuk bibit lelewan. Aya nu di kaler balong basarna di anjeunna ge sami da lauk urame. Teras anu di landeuh ta balongna Mang Haji Aep da sami lauk urame oge. Ari ceuk Abah mawan panginten rejeki maneh eta mah. Keun we tong hese mikir. Dabongan sa atuh jelema teh neuneun lele di bak batur bari teu ngomong nitipkeun kanu boga imahna. Bah Eman tembalna para mitra kiwari geus mastikeun moal aya nu ngarasa kaleungitan dume sadaya wargina nu gaduh balong ge da teu aya anu ngabibitkeun lauk lele teh para mitra. Ari gampang nama nyakitu Bah kuring ge. Nanging supados tong janten katempuhan we ieu mah mantakna naroskeun ka Abah Soten. Pan teu pantes mun kuring lajeng wae ngakon lele nu kuring sedangkeun kuring oge teu rumah sangala. Ari pek aya kurunyung jelema naroskeun lele ka abdi atuh katempuhan meureun kuring teh Bah. Tembal Mang Wawan bari harita gunam catur teh di akhiran. Peda Bah Eman ge nya harita teh karasa tiris wae para mitra sedengkeun Mang Wawan nu harita geus naroskeun ka ditu ka dieu ngeunaan lauk lele teu aya anu ngakon pisan da. Kaputusanana nya harita bade diantosan wae ku manehna dugi ka surupna panonpoe. Ka Bah Eman, ka Bah Rosid jeung ka Mang Aep kanu sejen tos didatangan sadayana Bah. Nanging memang teu aya anu boga keur bibit lele mah. Janten kuring teh bingung ari ieu lele anu saha nya Bah. Ceuk Mang Wawan bari dikorodong sarung ku awakna rada ngagibrig peda hawa tiris kalersan ku turun hujan para mitra. Yang geus wan anggap we rezeki maneh eta mah tong riweuh mikiran lah sok jual we wan sugan ceas ge nampi atuh. Ceuk Bah Ajo para mitra. Nembalan bari saluyu jeung pamikiran batur ngeunaan lauk lele harita pedah teu aya anu ngakon. Teras rek kumaha ari teu aya anu ngakon tong dipusingan ceuk Bah Ajo teh kitu cumariosna para mitra. Sumuhun Kang, geus raot hujan mah atuh cobi we tawiskeun ka Ciaas. Daripada akang teh kabingungan mending dijual we. Hatur lumayan Kang, sugan rejeki urang sadaya ieu mah Kang. Dabongan teuing teu aya nu ngakon. Ceuk Nyi Murni sami kocapna jeung Bah Ajo gampangna keur harita tong janten bingung cukup ku ngajualkeun wae kana eta leleh teh kanu nampi para mitra. Nya tadi nama akang bade ngantosan wae dugi ka sonten Mur. Nanging ari saur Abah kitu mah nya geus lah daripada urang teh bingung nya mending jual we lah nya. Geus engkera atuh jan akang ka Ciaas lah. Tembal Mang Wawan para mitra nu akhirna harita saluyu keur ngajual wae ka eta lauk. Pikeun nganggesan kabingungna. Sabab teu kirang-kirang carana nalungtik kabeneran ku geus ditaroskeun ka ditu ka dieu ka wargi-wargi ge nu pada garaduh balong teu aya anu ngakon para mitra. Nya mitra kaum dangu aya kirang langkungna jarak 1/2 jam hujan teh raat.
harita Mang Wawan bade muru ka warung Caas paranti anjeuna biasa ngajual lauk. Nyanggeus Mur, ya dibawa we lauk nanya. Ek diasupkeun kana jarigen lah. Tah, diekeun jarigena anu biasa dibawa ka empang. Ngaraka bawa kabeh. Doakeun sing hasil jeung salamet nya Mur. Kocap Mang Wawan para mitra harita lajeng wae ka tukang mantun jarigen paranti wadah lauk oge keur ka empang. Si lauk atuh diwadahan nya sadayana teh kenging 2 jarigen. Lajeng diakalan ku manehna dibeungkeut kana sapedah para mitra. Bah, kuring kaca hasilnya bah. Mun aya anu ka dieu naroskeun lauk, sina ka jero we heula. Keun kuring anu ngomongna lah. Salah sae eta mah neundeun lauk ge kuat teu permios heula tuh. Ya wan, kadele sang wan. Ke mun aya anu ka dieu mah pasti sina ka jero heula ku abah oge. Pungkas tembal Bah Ajo para mitra. Lajeng Mang Wawan harita angkat ngagoeskeun sapedahna ka arah kidul nu muruna teh bade ka warung sangu Caas. Urang lajengkeun para mitra dongeng nanya. Antawis bada magrib para mitra, kaleresan Mang Wawan anu geus ngajual lauk teh nuju ngopi we sasarengan jeung bapana teu lami atuh Mang Yayan teh datang. Assalamualaikum. Duh Wan, hampura euy. Urang basa wengi teu ka pos. Atuh da beuteung teh melilit. Asup angin Wan. Dugi kabulak-balik misieun urang teh. Lemes rasa awak teh. Geus kitu pamajikan rewel deui. Mung pisan ditinggal. Bat dipusing mikir. Janten sare we harita urang teh Wan, hampura nya. Ceuk Mang Yayan para mitra. Harita oge manehna teh ditunyuhkeun kopi ku Nyi Murni, bari geek diuk sareng oge di bale panjang paranti biasa keur gunem catur. Teu naon Mang, da urang ge keur peuting mah sare Mang. Ieu geuningan bisa ditinggal ayeuna pamajikan teh. Ya Wan, indungna keur sore teh datang, namangsa hujan. Duh, atuh urang anu ripuhna jabani geus nini-nini nya. Terang manehna jalan ngalangkungan galangan sawah teh susul we buru-buru kurang. Ngara dituntun mapa dalila atuh bisi aya gelap kasamber. Janten ku urang teh dibopong we Wan, atuh lah. Pikiranna keun teuing lah. Aki rek ngambek rek naon ge ngadenges kadaluarsa kieu nini-nini mah. Moal bogoh ieu urang ge kitu pikir urang. Sagala-gala wae Mang Yayan mah. Suruput di harita kopina teh para mitra. Mang Yayan jeung Mang Wawan ngadu bako teka kantun oge ka Bah Ajona. Sami kitu dina kayaanana para mitra. Geus dah rencanyan. Itu si Murni mecak lele loba. Bisi candahar mah ditu nyandak we sorangan tuh. Dina pago ditu nyandak tuh. Bah Ajo harita nawisan tuang ka Mang Yayan para mitra. Pedah Nyi Murni harita teh mecak. Dina nalikana Mang Wawan ka Caas, manehna teh ngampihan 10 lauk keur dijieun pecak. Sumuhun Mang Yayan. Itu bisi Ceyuni palai sok we nya dibantunkeun nya ieu. Ku abdi dipisahkeun heula kana rantangnya Kang. Turut kocap Nyi Murni para mitra bari muru ka pago nyandak rantang jeung misahkeun pecak lele tina wajan. Ngara dibantun ku Mang Yayan kemun manehna mulang. Wah, geus loba duit sigana mah yeuh maneh teh Wan. Henteu Mang, alhamdulillah we aya rejeki ieu mah. Ngaja mecak loba, da tadina oge kuring nu bade ka ditu teh nganteuran Amang. Nyuhun atuh murah. Wan, nyuhun ya ditampil ku urang ya. Ceuk Mang Yayan bari nampi kana rantang anu kaeusi pecak lele ti Nyi Murni. Si rantang diteundeun di sisieunana. Manehna lajeng ngobrol deui jeung Mang Wawan para mitra. Saprakna kajantenan gaha geus sibuktoskeun teh rada ting trim deui kayaan lembur teh sapertos kamari. Ya alhamdulillah Yan. Pamugi we atuh sing jauh lah. Bahaya-bahaya jeung sajabina ka lembur urang teh. Geus, ayeuna mah ulah mikiran teh ka ditu lah Yan. Samantawis mah urang sing anteng jongjon we usaha nu bener. Tembal Bah Ajo nu harita geus milih jempe keur ngobrolkeun manggaha para mitra. Pikirna dumeh mun dugi Mang Yayan teh terang kamari Nyi Murni nginjem duit ka manggaha bakal era Mang Wawan ka Mang Yayan atuh. Sumuhun Mang,
Ayeuna mah asal ulah deui ngaganggu ka keluargi urang sewang-sewangan lah. Nu mawi da wakil jari ge taya jolna pisan. Nu saurna bade kabah arum naroskeun nu ge ayeuna lapur taya wartosna. Manehna teu ka dieu ti kamari teh wan? Henteu mang. Keun we ah. Moal janten pikiran urang mah. Nya tadi teh nu penting mah asal ulah ngaganggu kana usaha urang. Tembal oge Mang Wawan. Nu sarupi jeung maksad Bah Ajo ngeunaan milih jempe keur ngobrolkeun ka Manggaha para mitra. Sabab dipikirna isuk pageto ge Manggaha bakal aya apesna keur kanyahoan mah. Sami urang ge wan, kantonan ayeuna mah urang geus menta kami toha teh ngarasina cicing 5 heula. Ngantosan ugi pamajikan teh lahir wan. Geus beuki dieu da urang ge sasah atuh ngaran lalaki komo pisan ieu anak pertama wan. Nya mang sae mending ari aya kolot mah santeuna tepati melang keur urang mun bade liar usaha oge moal kawates ku kamelang ka pamajikan sabab aya nu maturan. Tembal Mang Wawan harita para mitra. Jeung waktos ge teu karasa sedengkeun harita geus dibada Isa ngaran gunem catur sanajan taya judulna pasti betah we keur teras ngocap jeung nembalan. Kukituna harita Mang Yayan teh dicarioskeun permios mulang para mitra. Ya geus wan, oge murni ieu nun pecakna nya. Urang balik heula nya wan. Bisi kaburu yan deui nu mawi gelap saleser geus kadangu deui wae itu. Abdi permios nya Bah. Mang Yayan harita permios mulang bari mantun rantang. Nu dieusi ku pecak lele para mitra hatena kiwari seneng dina nyemahna ka Mang Wawan nu meunang pecak keur deungeun engke dina ngawadang. Para mitra kaum dangu, carios jeung carios gentos deui kana waktos. Dicaturkeun ayeuna di waktos isuk. Sora hayam keur kongkorongok geus kadangu. Sanajan halimun masih kene katawis kantenan ari Ciibun mah nu masihan jukut jeung dadaunan nambi hejo keur cara panon nempo ka pasawahan para mitra. Manuk-manuk ting carwit ngabubuhan di tatangkalan. Kitu deui sorak rosekna sapu aren di palataran anu keur dipake ku kaum ibu keur ngaresikan runtah di buruan imah. Teu sangka jeung teu dinyana isu kiwari nyimurni geus aneh deui wae para mitra dupi nempo ka ember di tukang panto teh pinuh deui ku lauk lele. Janten manehna anu nempo kitu pok nyauran ka Mang Wawan anu masih kene ngaringkuk dina paturon. Kang Wawan, Kang Wawan, aya deui lauk lelena ieu Kang. Growok nyimurni harita kadangu ku Mang Wawan atuh terang kitu Mang Wawan teh lajeng wae rikat gugah nepungan ka nyimurni. Hae, ayeuna nae ember geuning mur. Pinuh deui wae. Teu lami Bah Ajo kaluar lajeng deui sarua nempo ka eta lauk dina ember para mitra. Geus wan moal salah. Ieu rezeki maneh wan. Abah keur peuting ka impenan putri ngangge acuk bodas. Bari ngangge mahkota geulis ka wanti-wanti mawa lauk teras diteundeun kana ember ieu tawan. Ceuk Bah Ajo para mitra. Pokna mibeja impen waktu sare peuting tadi. Berarti ieu teh sugan aya kakaitanana jeung lauk bodas Bah impenan Abah teh. Moal salah wan. Lauk bodas lain lauk samanea sigana mah. Oma tong dijual. Bisa ngajadikeun maneh jaya ku ngaduhan ieu lauk salami hirup ieu lauk teh wan. Sok enggal pisahkeun we deui lauk teh wan sok kitu. Tembal Bah Ajo bari yakin anjeunna mah ngimpen teh ngarasa meunang ilamat lain ngimpen ku sembarang impen para mitra. Nya lajeng we atuh harita Mang Wawan misahkeun deui kana eta lauk teh. Dugi akhirna lauk bodas dipindahkeun deui kana bak anu kamari para mitra. Mun dipikir Bah, kamari di bak gede laukna pinuh sabak. Ayeuna dina ember leutik laukna pinuh sa ember. Wah, sigana mah mun boga bak deui anu langkung gede bisa pinuh Bah. Mun nyaleres ceuk Abah tadi estuna ieu lauk teh anu ngadatangkeun rejeki Bah. Ceuk Mang Wawan harita lajeng ditembalan deui ku Bah Ajo para mitra. Ya cobi we wan. Kepeuting urang rindikan ya. Kumaneh jeung Abah hayang nyaho kumaha wujudna ieu cara lauk teh bisa merekeun lele kana tempat di mana wae manehna ditempatkeun. Pantes we wan maneh saprakna ngajala meunang ieu lauk teh lajeng gampang meunangna.
keur harita diburu mayar hutang ka pamajikan gaha. Tah bisa jadi teh ratuna lauk kewan. Janten di mana wae manehna aya bakal dituturkeun di riungan ku prajurit nanti lauk-lauk anu sejen. Ceuk Bah Ajo. Panyangkana harita ka eta lauk para mitra. Cobi nyaluyukeun jeung impenanana. Oge kiwari anu terang meunang lele deui teh teu sapertos kamari bingungna. Nyamang Wawan ge yakin lele teh lain meunang neundeun jelema sabab sidik taya karuksakan dipanto imahna mun nya aya nu ngahaja neundeun ka eta lauk pasti aya cacak urutna. Mangga Bah, sok ayeuna mamur itu asupkeun we deui lelena kana ember sejen. Ku akang bade dibantun ka pasar lah sakantenan naros. Wantun sabaraha nampung mun lele diical ka manehna. Yang geus balah kepeuting cobi urang sasarangan toong we tina salahan bili kamar Abah. Hayang nyaho kuring ge janten panasaran mun sakintenna nya bener eta teh lauk siluman. Bade ditewak we mun ngabujud teh keur ditaros lah nu salaresna. Ceuk Mang Wawan para mitra, kiwari hatena bingah ibarat teh meunang emas anu teu beak keur 7 turunan. Sabab dina harita geus kadua kalina meunang lele keur dijual pikeun nyukupan kabutuhanana. Terang jeung sadar kiwari yen lauk bodas teh lain lauk samanea, tangtos cara kiwari ngampihanana oge dijagi teu dilalaborakeun para mitra. Omat mur oge Abah ulah aya nu nyaho bahwa urang teh gaduh lauk ieu. Sabab mun leres ieu teh lauk ajaib urang bisa munjuk dunia unggal poena bisa ngajual lauk keur nyukupan kabutuhan hirup mur. Sumuhun engkang, tangtos murni bakalan jempe. Moal bakal lalawora mugia we si lauk teh sing betah di imah urang, sing karawat. Janten pamugi ku cukang lantaranana ngarawat ieu lauk teh sing bisa mawa kelancaran rejeki keur akang usahana. Amin. Tembal Nyi Murni para mitra. Sami bagea rasa hatena jeung Mang Wawan oge Bah Ajo. Ku samentawis harita lele ge geus dipisahkeun, nya Mang Wawan bade katampian heula, anjeunna bade mandi lajeng bakal mantun lele ka pasar keur diical ka tukang lauk di ditu para mitra. Neng Nong para mitra, dongengna kapegat Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui wae kana cumarios Munjung Gondorwo dina seri ka-18. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina waktos ayeuna. Sim kuring cing Adnan nyuhun pamit jeung nyuhun pangapunten tina samudayaning